perlu diketahui sanyana awewe anu head atawa awewe anu nipas idza zala uzruhuma di mana-mana geus hilang udurna alias headna geus saat nipasna geus saat teu bijil deui dina waktu beurang saatna teh yustahabu lahuma al imsaku disunahkeun pikeun ieu si awewe anu geus saat headna jeung awewe anu geus saat nipasna imsak hartina nahan diri henteu barang dahar teu jauh beda jiga anu puasa barang daharna engke wae magrib ieu teh kade hukumna sunnah musim rek anggar tuluy barang dahar ge teu nanaon ngan moal meunang pahala lamun imsak bakal menang pahala ngan anggar ieu teu kaasup puasa hanya sekedar imsak wungkul engke lamun geus beak Ramadan wayahna anggar nu eta oge nu imsak eta anggar kudu dikodoan wallahu a'lam bissawab.